just a play date to you. Wajayan kiwari atrana rembongan ngagaleng dina sawangan pikeun ngebreh kerasa kanyaah tur kaden bangsa langit panjeran langit parcabada sararenge meletik di belah wetan tadani pasini ngajarikeun hiji kumulungna jajakan tandang nyandang kahayang kesan bojayan saga rumah tangga kiwari datang uga laksana pangbagea sanggal tridan yang sari merupakan hiji kicep tur bener ngadoa dina eta dia pisan aya payung mumpung kalung gambaran sungguh waktu berdua mangsa katana Allah aja wajana takdir tebenang dipukir kadar tebenang disilang jodoh mati bagja cilaka ngancapkeun sagala awas kalau rasanya yang palurah di mana heula ieu teh Allah jangan manoharang kitu mohon tetang anulanya nah mohon ambo aya palurah tetang anulah sasadok heula mohon upaya di hideung jeung akti mohon ya gak dirinya heula we atuh dirinya ngagoyang teh oh kadinya kasetan harewosan ada capiana Gulawi ngada ya Allah Akbar eta untung ngangkat tadi tadi goda juara malam minggu ya banyak ketinggal di sana dua minggu eta oa bisaan Ambu Bogor katalah ya si Jagur nah gitu mohon langsung tancap saat bapak hajat yang di sawer mejar sedang bapak hajat itu jadi kodok pesak betul nama sok Bapak saja dasar bapak jika ada
Aki sebenarnya yang perkenalan dulunya bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa kucing oge bisa. Kita terbu maambung orang sasanduh lah abu isinnya orang sabola sadayana saduk sanu punten jadi aya nu terasap tekengnya abaikan saja anu resep hatur nuhun kana jabung teu malapung mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkal salam tangkal campedak barudak nu wajab salam teh menang teu kararompak ari ngucapkeun nama sunat ari ngajawab nama wajib Allah teh midau dina Al-Qur'an teh gagapkeun ku sararea jadi A'udzubillahi minasyaitonir rajim fa idahu ditahiyatin hayu di asana minha auraduha. Apabila diberikan satu penghormatan maka balasan penghormat dengan yang lebih baik atau yang setimpal cing ku aki orang sekali dari heuleunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangkal salam mang salam make salempat make salempat mang salam nu ngajak salam geus pada kompak nyepangkeun punten kasadayana uat teh Cilengser teh dereh ki Sunda dereh di Pajampangan cunjuk lutang tu nyampak di wayah uang teh kapapancenan kudu geulis mun paling itu dikeun pangjajah panghiang ieu si kasar si gandang sakarina ambu bejana ieu panganten mah aduh Gusti bebenangan dari si ambu Allah. Eta teh adi moal payung si ambu. Aki atuh bagian familinya orang sapa dulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, I am very very beautiful. Nangka asak nangka nora sarawak dak kamanawana. Gusti bagus sedena naonan. I am a Mrs. Beautiful and Cantik Jamilatun. Ana min Koreati Jampang Gordia. Ana sedang nyare-nyare wae cenah aing teu ngawangkong. Terus berat cenah mana teu kahartieun batur ogerek lah sok. Di saya paribasa mau ngomong gajah mentah. Warek hidung pangraja heula ye kaset dangukeun nya pangraja. Oblaje. Aki sedihan joget heula joget deui heula. Sing bener. Ulah hanapeun kado cenah disekal dulu cugak. Sebenarnya cetek aing teh resep pamane dengan aku tak biasa bila bersama aki-aki. Aku tak biasa. Rupa-rupa mana masih cingdengekeun heula urang jampean heula ya urang aya pungka yang agung urang ucap Allah Subhanahu wa taala. Gelang cepat nu gelang aya minyan eueuh ya bangun eueuh periksakeun heula na eta aya naon. Cing naon tingalikeun sama pasta gigi sia teh odol ngaranna kieu teh. Menyan aya teh menyan asa dina maneh di kana rok maneh maneh. Eta teu sikap-sikap set aurat. Aya eueuh menyana teh aya jampean jang jawokan heueuh diajar sok. Gelang sepatu gelang si rama-rama aya heulang teuing ka mana. Serepetet seremenen aki kadang det ambung ngahene. Setinggal ganggu wae cicing heula. Assalamualaikum sim kuring seja amitang. Assalamualaikum sim kuring seja amitang. Amit bukakeun talari hiji paranti rek mapangkeun nu pangantenan boga jemar kabenger kahagan. Puji syukur kayang agung anu sifat Rahman Rahim anu sifat Las Rahim anu sifat asih ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para aulia sahabat sadaya Rasul kula nyuhun pangjaga ringna ayo wadawa matuk oge kami nak tinggon megah peten ajaran kudus ajaran super beres orang melina heula abis sekali heula abu ya orang tiup heula aki sedaya tiup heula hayang duda ditiup nama atau bebawa mana dudana
Mana? Oh eta, aduh bener abang. Abang ini duda atau masih perjaka tuh bang. Kau katakan saja jangan malu, api malu-malu ambu nyosor dulu. Tiup hela tuh bang. Bismillahirrahmanirrahim. Abu, tadi ayah bunda mau jajan goroan. Oh, saha? Bapak hajat mah atos. Oh ibu hajat. Coba, yang mana tidak ambus satu juragan empang aja tadi. So atuh mana? Oh Adi. Kau tak ketik kepangakeun silnya Adi. Abang bener. So dan yang sari mancen tugas nakiwari pamapatna pamayang persaguna. Kina darinding asih mengebatkan rasa kasono, kina darinding asih mengebatkan rasa kabagjan, kina darinding asih memahutkan pasilikan cikiwari maksa ugana ugan. Bismillah. Orang teger, orang niatan minara raja nangau ingin sunnah wes pagawean kang bismillahirrahmanirrahim. Buka jangar berkah mulia. Ngakit budaya telah mendengarkan lain-lain wujud jasa ngabur, lain pun karena ingkar, tapi merupakan hiji ajeni najen bikin karonjang namun mulai karumatan mendengarkan budaya sakat hilang tanpa karangan. Mudah-mudahan saluyu legend sagala ugeran aya dina hati tanana. Jagian sari kiwali macet tugasna. Boleh kasih senyuman semuanya. Terima kasih kali ini Mauja Wedding Organizer, Mauja Entertainment yang gawe bareng bersama Daniang Sari hari ini. Dan hari ini terciptakan menantimu. iya, boleh kasih tepuk tangan nih rombongan pengantin laki-laki dan perempuan hari ini disambut bersama penari Daniang Sari lewat menikahimu Kahitna. Usai sudah sampai di sini, berdiri melabuhkan asmara. Di bawah pohon nangka silakan bergerak. Menikah denganmu, menempatkan cinta, melintasi perjalanan usia. Menikah denganmu, menetapkan jiwa, bertahtakan kesetiaan cinta selamanya.
mempelai istri. Melakukan asmara menikah denganmu, mendapatkan cinta Ya, udah jalan dulu, duluan boleh. menikah denganmu, mendapatkan jiwa. Jangan dibuka payungnya, udah aja. Di kanan ke payungnya, kanan ke ada. Kalau ditutup, Kakak dia kalau mesti nongol bongkar sama nongol singkat kemudian kembali asli di dalam perasaan jiwa mendapat jiwa awak. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ya, monana boleh nak di kecup monana. Mana boleh. Nah, alhamdulillah. Inilah berkah dari sebuah perjalanan yang diingatkan dalam sebuah janji sucinya. Neng, salaman sama bapak dan mama sebelah sini. Salaman ke bapak, salaman mama ke kali gitu. Sok gitu, sok. Salaman dulu ke bapak, salaman dulu ke mama, mangga. Oh, siap. Ya. Yang selalu ada payunan dari payung, ladangnya sehat. Payungnya kasih ke bapak kemana-mana, udah diabadikan. Tidak terang. Payungnya ke payung kasih di payung. Oh, ya. Besan salaman mangga. Ayeuna diapit ku mama, mohon ku mama dua kasih bapak balik dia, bapak tak gitu, tak. Mama di dokter Siapa? Gitu laras bapak yang dari bapak dari bapak. Lah di itu abi mata cantik euy. Oke, kalau udah berita dulu. Boleh. Agak maju lagi. Satu. Boleh. Dan yang sari perjogana simbol yang menjadi hapunten. Di datang tetap mikir di lamping tiba hituna upami ai tadi sarengkang pari pola simpuring ulah geuleuh rumah simpuring jalma tuna al insanu mahalu fatawan insan. Akhirnya dari kami kita tepis secukupnya dosa dan kita lakukan hidup kedamaian di penghujung segala ketulusan. Sama dan lautan adalah bagian alam, sedangkan hilaf dan kealpaan adalah nyanyian insan. Dengan demikian, perkenankanlah kami mohon maaf atas segalanya. Tiada diri yang mutarokat, tak satu pun manusia dalam kondisi yang sempurna. Walafumikum, bitaufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loro, tahan. Siji, loro telucis. Wes. Hari apa muslim masyarakat bahwa acara selanjutnya kita acara serah terima semoga ulang lagi selanjutnya bapak ibu hadirin wal hadirat rahimahullah. Mal dosa pribados bersalam sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.